Judulna Ojek Setan. Harita di tengah jalan wanci geus nunjukkeun jam 8 peuting. Biijah kuragiru lantaran mun kapetingan susah angkutan umum. Geus satengah jam nungguan can hiji-hiji acan angkot ngaliwat. Kapak sabiijah nyalingker. Tuluy teu lila jo datang tukang ojek. Di hareupeunana tuluy eureun bari nawarkeun jasana. Bade ka mana, Neng? Bade kana ojek? Iya teh ojek, Mang. Mohon. Tuluy biijah naik kana eta ojek. Teu lila motor maju. Ka tempat anu dituju. Di tengah jalan biijah kumalayang rasa ras-rasan inget karena carita Bi Ocoh nu nyaritakeun yen di lemburna keur gujrud aya ojek kajajaden. Ceuk beja eta ojek teh ririwa tukang ojek anu tiwas ditelasan ku panumpangna. Bulu punduk biijah beki ngadeplik we lantaran sakedeung deui bakal ngaliwatan kuburan tukang ojek anu sok ngaririwaan teh. Gancangna carita nepi we eta ojek teh sakitu pikasieunana. Di barungku hujan ngaririnci, angin ngahiliwir, aya anjing babaung ti kajauhan. Barang nepi ka hareupeun imah biijah. Gap manehna kana dompet, tuluy korah-koreh aya duit 100.000 tuluy dibikeun. Ari dibikeun ka tukang ojek, ojek teh teu ngomong nanaon. Geus dicekel eta duit, belenyeng teh motor tukang ojek ngebut. Biijah ngagorowok disakalikeun. Ojek setan! Sia 100.000 aing.